Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zendo Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa di klik like dan subscribe-nya. Di hiji poe aya barudak opatan anu erek kerja kelompok ngerjakan tugas ti guruna. Nyaeta Aisyah Helpi Indri Seli. Urang ngariungna di imah si Seli. Pekna si Aisyah teh hudangna kaberangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayu atuh asup diuk. Aduh susah. Guys. Tepati lillah maranehna nungguin si Aisyah. Si Aisyah mana atuh can datang wae? Tapal urang oge. Cing atuh hek ditelepon lah si Aisyahna. Nyasok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai maneh di mana? Batur magis narung gua. Hei, ieu urang poho yang ke di imah kaberangan. Nyasok atuh burukan. Sabaraha menit Aisyah geus nepi di imah Seli. Assalamualaikum. Salam. Ih sok angger budak teh geus ka mana wae? Hampura tadi teh urang teh nu ngahudangkeun. Geus bae atuh. Daripada loba omong mending urang ngerjakeun wae, beres. Ayo. Maranehna ngerjakeun tugas ti guruna. Tugas teh meni hararese alhamdulillah beres oge. Tugas geus beres mending urang bareng hakan wae. Ieu urang aya dahareun. Asik euy. Sok. Kela. Kapan urang teh geus nyekel pulpen, geus nanaon hanteu, mending urang saacan dahar babanyo heula bisik aya penyakit. Hayu atuh. Hayu. Tepati lillah maranehna ka dapur jeung si Banyak. Aduh. Nah. Geus beak deui geuning daharan teh. Heueuy, meni asa tereh nya. Lantaran ayeuna geus anggeus, ayeuna mah urang cang balik. Oh heueuh hayu urang balik. Nyasok atuh kade di jalana. Balik heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade atuh di jalan hati-hati.